Lain berat aing mah euy asa ngimpi sia aing panggih di jeung maneh euy. Aya meureun 300 tahun setengah mah meureun nya urang teh panggih. Ini sakedeung mah. Lila lah maksudna mah. Lain teu paham aing mah euy ku didinya euy sangkilang geus lila urang teh panggih teh nya. Tapi beungeut tah masih kena kieu mana. Kumaha kitu? Butut nya. Ieu teh Brad. Geus menang edit. Panghalusna ieu teh. Sudah ngedit sakieu. Geus alus. Kabayangnya can diedit baheula anjing dia kieu. Ruksa kabayang anjing. Geus lah. Ayeuna mah tong ngomongkeun beungeut ya guys ya. Da, aya ngomongkeun beungeut. Ayeuna mah aing hayang nyaho usaha di dinya kana naon? Jual beli toke. Jual beli toke. Jual beli toke. Emang mahal eta toke? Ulah salah Brad, keur mahal harga toke. Kok beneran atuh anjir aing ngagunuk. Anjir pagujud eta toke aya mur 2 siki mah. Pagujud 2 siki. Aya sabaraha emang hijina toke eta? Tapi nu bersertifikat tokena. Oh sabaraha hargana? Lamun toke eta urang ngajual toke 100 juta ku saya dibeli. Hiji? Mun sertifikat. Sertifikat. Oh, saya toke sertifikatan mah imane. Ya, lauk arwana aya sertifikatan. Nya, ucing angora atau ucing petnos aya sertifikatan. Da eueuh atuh toke mah imane. Pan meureunnan ari imah mah aya sertifikatan. Nih. Sia mah anjir jual beli imah anu aya tokean meureun lain ngajual toke atuh teh. Anjir si ieu. Geus lagi anger we anjir empang punya aing anjir rek cager si ieu. Ampun teuing. Bi, apal tempat penanyaan teh euy? Urang yang jadi jalma beunghar sia. Mereka bapak maneh, Jul? Pak aing mah teu mere tanya sabaraha kali ge. Kabatur mah heueuh we merean. Di bejaan ku bibi nya teuing mah ngan mana sing bisa ngapalkeun jeung nengetkeun susuratanana. Babari ngapalkeun susuratan mah. Surat naon nih? Surat tanah, surat imah, surat mobil. Tuluy mana sing inget di mana nundana bapak maneh? Tuh jualnya? Menang duit. Wah ebah. Nya aing teh dirangket mah meureunan. Bi, pinjem duit kira Bi. Keboga be yang shopping. Sabaraha di Jul? Lamun 300 cukup tuh? 100 mah cukup Bi. Sinarian bibi meuni bager mere nginjem. Udah bibi oge awewe atuh ngarasakeun Jul. Wajar mulai awewe yang shopping mah nya. Kumaha mun minta pangingkeun candi tau parahunya. Nya atuh mun hayang pangingkeun parahu mana si Tumang berarti. Si Tumang. Sang Kuriang meureun. Si Tumang mana bapana? Nya mana pantesna oge jadi si Tumang lain Sang Kuriang. Pira ku Sang Kuriang rabig siga kitu. Yuk, pamasangkeun gas geura. Maka aku bikin musik Bibi nu kagok makan goreng tempe beak gasna. Kumaha di meuli pasangan ku bibi sorangan deh. Kian sih beledug. Ya terus kamu dipasangin ke orang hingga beledug kumaha kajennya. Kajen kumaneh mah. Wah emah anjir. Uru atuh mang si bibi karunya tuh. Kajen ku amang beledug ya habis tutung ieu.